Beki dia loba jelema jadi palinter, termasuk pinter nyieun hate jadi baper. Matakna kudu kade, saat jelema ngomongna hade can tentu boga niat hade. Dan saat jelema ngadeukeutan ulah langsung kabawa perasaan, kudu loba ngemutan, kudu bisa ngabandungan. Aya nu ngaromantisan ngameh bisa morotan, aya nu ngadatangan ukur jang pelampiasan, aya oge nu ngomong rindu padahal mah nyatana rek nipu. Karena kabogohan nu di ditu ukur bisa nyieun pilu. Pokona mah ulah waka asup hate, najan batur ngomong hade. Karena geus loba bukti jelema anu amis mimiti tapi pait paneuri.